Wah ngadu, aing ngerek ngadu yang ngajak ngadu gedean. Ngadu? Kabener. Ngadu kieu mah ngeunahna mah ya opatan urang teh ulah kieuan kuas kieu. Tuh opatan ngadu. Naon deui iwal ngadu. Aduh aing balik di sawah capek ngandel sawah teh ku hama kabeh Gusti. Ayeuna mah geus moal kabeh gemuk mahal deui. Aduh aing mah. Si mah hirup teh loba ngeluh jeung ngeluh bae. Nanaon teh usaha. Ayeuna mah nanaon usaha. Ngeluh jeung ngeluh mah moal arek aya untung mah, moal aya jadina. Atuh da mana mah ngomongna usaha pan aing keur usaha ka sawahnya daek aing teh. Haduh, ini bete kieu ning. Ngajak sahanya anu bisa diajakan ngadu ieu. Geus beurang kieu mah ngeunahkeun mun ngadunya. Urang nelpon heula ah. Arek tatanen ayeuna sawah kuas kieu. Enggeus ayeuna mah lakonan pugu nu aya maneh kudu loba wangwing wang ayeuna. Geus pugu mah aduh aing geus moal kabeuli gemuk teh. Tah ayeuna lapon, tah piduiteun bu. Angkat bu. Sugan piduiteun mah aing hayang ngadengis sia teh. Halo. Belum? Aing maneh di ini ning, geus balik di sawah. Bakarek datang di sawah, ya kumaha ye? Wah ngadu, aing ngerek ngadu yang ngajak ngadu gedean. Ngadu? Kabener. Oh di dagonya, sampur itu nu hijina nya. Nya OTW ngadu mah siap, kayak ke urang disamper. Gas lah pokoknya mah ayeuna mah. Halo, Bang Citot. Kumaha, Cikarus? Abdi ngajak ngadu ieu. Ngadu? Oh siap, OTW ka dinya. Gedean. Ayeuna pisan OTW tah. Oke. Berangkat. Oke, yuk. Aing maneh ngadu geus kapuhan yeuh teh kesangsara ka balangsa kawas ki isi rek undang ngadu. Undang ngadu. Sia mah cicing teu ngarti urusan lalaki ngajedog ngurus awewe tah urus beta budak lah. Duh aing mah. Kabeneran ya. Aya Bang Toyib RT salaku di dia ya. Urang kudu lapor ieu mah. Teu kudu cicing pokona mah ieu salaki aing tukang ngadu. Pak, Bang Toyib bener. Naon teh dah? Naon? Abdi teh rek lapornya Bang Toyib nya. Salaki abdi teh ke ngadu ayeuna teh. Banyak di mana? Ya tadi ngadenge kitunya si salaki aing teh nelepon kitunya di Cikadus ke ngadu ayeuna teh gede-gedean bapana teh kawas kitu. Atuh napan bapana teh kurang ka sawah geus masih bisa ngadu. Aing meni geus lieu Bapak. Aduh aing teh kudu kumaha duit berarti. Iya, aing ge pugu sangsara sampai awak kawas kieu emaknya sampaikan ka ngaduna aing meni capek Pak. Di mana berarti ayeuna teh? Cikadus. Ya kayak urang kaditu. Hampur apa lagi hayu. Urang selaku RT kudu aya bukti ulah padu bae ngaduduh jelema. Nah bener keur ngadu tapi henteu. Sabab aya ngadu umuk biasanya aya kartu, aya duitna kan gitu. Bener. Ayeuna urang buktikeun we. Dangukeun heula urang ge dedayakeun heula bener kan tadi Jawa teh ya. Ngadu kieu mah ngeunahna mah ya opatan urang teh ulah kiluan kuas kieu. Saha deui nya ieu euy? Si ieu si Andi. Bel. Gowo. Sawah. Saha milik euy sahanya? Opatan. Aduh aing mah. Ngadu. Kudu opatan. Bener ieu mah geus curiga, geus. Hei. RT ya, Bang Toyib. Bu atuh. Tuh nya, bener teh daw. Keur ngadu jigana ya. Nah, mah ngadu ge ngadu duren urang duren asli ya. Mendingan Pak RT. Ngadu Kieu Pak urang Pak. Ieu naon ya? Aning kela. Daw, dewek laporan teh aning tasalaki dewek keur ngadu. Ya ngadu ieu. Ieu ngadu naon? Ngadu duren. Oke, heula tuh Bang Toyib tadi teh da nelpon teh. Hayu urang ngadu cenah siap cenah mah. Tidak, dewek mah. Daw, cai daw ngerakeun abdi. Abdi teh selaku RT kunaon disebut ngadu nu kieu mah atuh ngadu duren kadu. Ngeunah daripada kudu parasea gara-gara urusan ngadu mending kada urang yang ngilu ngadu. Kieu mah enak tuh. Kadu bae. Kan aing mah masalah laporan wae jadi aing ngadu ieu ngadu. Ujung urang keur ngadu nya mah ieu teh medoe.
Baik kita nama berarti ngadu teh ngadu duren. Aduh.